Nya di dia mah hawana teh tiis naon. Matak ieu ngajak di dia oge. Nah atuh ngajak teh ka karek ayeuna lin teh kamari-kamari. Tong sok nyalahkeun batur. Kurang kumaha ieu mah ngajak teh kamari ieu oge. Pan ti kamari ge hayang milu ulin, milu niis, tapi kan hararese boga budak mah. Matak tong nyalahkeun wae iya, da ieu mah sok ngajak wae ngan sadedena we nu hararese. Kembae lah da euna mah geus laksana ngilu niis di dieu. Lain teh Dede, budak teh geus sabaraha taun umurna ayeuna? Ayeuna teh 4 tahun, minta ka 5 tahun. Emang kumaha kitu? Oh, rek jalan 5 tahun. Emang kumaha kitu? Eta we ngawangkongna sacan bentres keneh. Ih, tugu penting kamari mah Dede saserian sorangan. Hah? Nah, emang nyisirikeun naon kitu make saserian sorangan? Penting jam 10 budak teh nyebutkeun hayang palangkakan. Hah? Hayang palangkakan? Hayang palangkakan. Nah, budak-budaknya hop palangkakan. Pan budak teh Dede mah can bentres ngomongna cadel. Maksudna teh meureunan hayang barang hakan. Oh, maksudna teh lapar meureun. Ieu mah dasar koplak.